Astrajina anak Semar Badran dek hajat ka sawarga dek nuntut waris di Sinyaluri nah teu dipandang kaula salaku pangawan biasa jawab. Waduh dewek kudu mikir jang euy. Halo tapi tong lalawara dewek teh sarjana gitu. Sospol. Malah dewek teh pengacara gitu. Pengacara naon? Pengacara di suk-suk nongkrong minungguan tukang surabi. Hah? Pengacara teh naon? Jelema nu sok nengan duit tinus. Pengangguran banyak acara. Pisaneun maneh. Aduh, ame pinter euy geus lain. Sakolana anyo gendi sih. Aya. Gan abdi percanten ka Gusti Batara payus agan mah teu narima abdi bade hanjat ka sawarga margi naon. Nah ini yang disebut loyal terhadap atasan. Naon sababna agan mah Batara Batara itu tugas ti dewa tentu bakal ngabela kepala dewa tapi tempoy rakyat leutik ya nu katalang salah rakyat leutik nu bakal nuntut hakna kahiji kitu sote lamun dibikeun abdi sekedar bade naroskeun ka mangotipati jagat nyata kan sing yakin tur percaya agan abdi moal bakal mawa mawi moal bakal ramat kamale mamawa dunungan abdi Gusti Batara dunungan abdi juragan pangaulaan Arjuna dunungan abdi damah-damaheun abdi raja ti nagara amarta ieu urusanana pribadi we kaula nuhun moal rek nyiwit kulit mawa dagingnya kan Raka Batara yai kangge raya panjenengan teu kaabotan bade ngawidian beka Asrajingga margi dina palbadi urang kudu tiasa mandang hukum pribadi hukum ieu teu tiasa dihijikeun Raka Batara maksud jadi molotot yang euy pauri naon maksud jadi beratapan apa urusanana Asrajingga Kakang Semar Kakang Semar serang Eyang Ulun Otipati urusan anak kulawarga cenah eta naroskeun ka Eyang Ulun Otipati jagat nata dibikeun atawa henteu na eta Sinyaluri gumantung Eyang be urang mamun sakadar legalitas Asrajingga hanya ka sawarga pek ngan mihape di dituna ulang ngaruntakeun komara jeung wibawa para pangagung Pandawa. Jadi kaula ngawidian Asrajingga paingan atuh Yayi boga gelar Ratu Mulku Ratu Adil Palamarta demut ku akangnya geuningan si horeng Kakang Semar sareng Jagatnata mah aya pancakaki benang merah kulawarga aya kaitana pot abdi gajing mual dede kawas ka anak kucing we ka dewek kucing buduk tapi disebut kucing buduk dewek kaubaran kau lagi ngawidian pek oh jadi Gusti Batara ngawidian pek ngan mihape kade laku lampah di sawarga ulah disarwakeun jeung di dieu kabejakeun maneh baheula ka sawarga manilokan kursi gading pikihan ku si gareng aduh ampun dia eta hampuraeun we lumayan dia tah aya 500.000 uluh aduh alhamdulillah 500.000 jang euy nekados niku Agus Srua sarosi Kakang Jret kok takidina malang jongkring salaka kowe mulang nang swarga lokakon dadi konglomerat kowe dadi konglomerat itu melorot gitu ojo lali karo aku waduh aja mual
Gusti Prabu Yudhistira parantos ngawidian, Gusti Bacara parantos ngawidian, Juragan Ageng oge sami parantos ngawidian. Aduh bingung, abdi teh bingung siaka langkung. Kari ieu dudungan dewek ye Juragan Pangaulan di Paci Arjuna. Anu sok dianjur ka mana mendi ku disim abdi. Tadi dia aya pembenahan ya. Lamun kalimah kecap sim ye lawan katana tina sim teh jisim. Ari jisim teh pasanganna jeung kurung. Mawi dina sim teh pasanganna sareng kuring. Jadi sim kuring tak bahasa nu basajan. Teu aya bahasa sim abdi teu aya lepat. Menang aya sim tapi kadinyana kedah disambung ku di sim abdi. Ya, Akang. Naon? Gaduh SIM. Naon? Gaduh SIM teh Akang. Tuh. Masuk ditilang wae ku polisi. Ai lamun panggih jeung polisi, da polisi ge beunang atuh diakalan. Ganti ngaranna DT Kosim. Pan boga SIM dewek. Ngaran Nendi, saya Kosim Pak. Punya SIM punya. Mana SIM-nya? Ini saya SIM. Saya Arjuna ewat dina manahna astra jingga boga maksad hancat ka swarga maniloka. Kajelik ini tanpa pamit luntakan pabebeja. Ulang ajar astra. Kawuyonan kamede babaran dina Juragan Bacara bae geus mere 500.000 jang dimong. Moal henteu dunungan Pangaulan di Pati Arjuna mus 2,5 juta. Aya Juragan Pangaulan di Simabdi nuhunkeun ciad pidoa. Kamana? Sugan nyumput dina kukulung. Dina ogot. Astagfirullahaladzim. Aya jelema aya kituna kilang bara memberikan sapiriit. Sapiriit kalah ninggalkeun. Gan sumuhun atuh nuhun pisan abdi teh parantos diwidian hajat ka sawarga maniloka. Peku kaula diwidian peku kaula di bujur mantok cihinit bral we miang nang swarga tak antung pangestu tak siat bidoa juga tukang ikralkeun ya. Aduh sun sejak premios we gan nah cepot bral asra juga bral asra juga gajanan tutupuran ngabela babang marang tidak segala hati lain hanas di pikiran teh sakapeung lucuna aya gumun kayung yuna aya ngan loba ewedna jeung astra jingga teh kapindo damel kaula nu kayurang tunggu wartosna bae Raka Prabu. Yo tak entenana kabare piye si cepet hayu pada munajat marang Sanggar Pamujan mangaya
aku mikir karo si cepot nek kaya wong edan, kaya wong kentir, kaya wong gemblung, wong kere pengen dadi wong kaya, wong petekel pengen duwe sepe. Tapi aku semeringah marang rakyatku dewek kados si cepot iki wis duwe pemikiran maju, khususna si cepot hayang ningkatkeun taraf hirup. Yo tak dongakeun apa Gunung Kelir Gusti aling-aling ya Allah ya wayang agung miraga sukma yang miraga sukma wayang kang cupiraki wayang kang wujud itu wayang Banglus lampana astra jingap pun konturing pagelaran kedaton Jawi Amartapura pecapawon tening satengaking marga sompana marga dalan sompana las pring hati dan salah Arjuna anu ewed mananat yakin teu satuju asra jingap anu bakal hanjat ka sawarga emutan di pati Arjuna yakin ieu teh bakal ngaruntakeun Pandawali 5 bakal ngaragrakeun komara sareng wibawana para pangagung Pandawali 5 sateka pola Arjuna bakal ngahalang rintangan pamaksudana azraji pangeran wajangan itena jak aya dipikir-pikir ku dewek eueuh hartina hirup ngabdi dalem ka Juragan Dipati Arjuna anu kieu meureun anu disebut nu asih di pulang sengit teh euy ampun parung herang liar mija Jom kiriwil jom kiriwil mawa epan rupa-rupa jom kurungoy ayaan belum kecemplung belum kecemplung epan telem jemul amul-amulan kan orang lempeng jujur lengan mah nampol mandi tok dah lauk meredaharum mangga 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 geratuan mangga mangga ditanggung dedeuyeun mangga mangga tong isin-isin panjang terus
lagu ngusup puguh ieu teh alam dunya teh geus kolot jang nendi parung herang liar mijah ai parung teh nyaeta kedung cekolot baheula bahasa ayeuna mah nu atrat di urang mah leuwih ayana di mana di walungan di kali heueuh ngan hanjakalna ngiteuh kuring langit sorana mah nah kemana duka di mana kencang herang acik kabuyutan ayeuna karingaran paragi mandi nawidadari ayeuna kariwasna dumbreng kulantaran lagu eueuh nu mayar jadi disingkat lagu teh nya panardi Pak Guru ya nya kalem we nu beujeung mah jam tengahan 2 anggeus Hadap deui tengah 2 mah ayeuna geus tengah 2 jam 1 4 tutup lawang mah kitu Aduh, ilaha ilah dewek anas dipikir menyeri hati kujuragan Arjuna jang nyeri hati dewek kujuragan dipati Arjuna naon sababna menang sabisana gede segede gitu teh tileletik di akon-akon ku dewek teh di ganong dia atik tileletik di asuh di zaman lembut ya kakihan kageuluhan malah ngising Arjuna boga kahayang kapelet ku awewe saha panglayarna pasti kapeletna ku cincin saha anu jadi panglayarna iwal Cidewek ieu lain di mana ilmuna Cidewek jam pepeletna mulukan ta hayang ka awewe ku dewek panglamarkeun hayang ilmu tuduhkeun wikuna hayang pangarti teangkeun karesina hayang latihan main pohet saha guruna ya wajib nu kieu percaya di dewek jam pepelet ti saha ti nu kieu Bismillahirrahmanirrahim pariancang pariancung pariang gantung di lawang gulang guling gulang upaj dina plenghoy aing tuturkeun aing ngetan sia milu ngetan aing ngidul sia milu ngidul lamun aing ngulon sia milu ngulon lamun aing kumaha sok lamun aing ngaler dek ngadon gula beureum lain kadinya lain gitu sanes gitu tadi mah bentem jadi tadi dia lamun ci dia ngidul tadi ngidul jauh kana cai ieu lain lamun dek nyieun sumur tah ulah kidul teh jadi dikelis di dia pasti loba caina bisa mempot coba celo pati kami lain aing mikir kieu ye Aisyah geuleuh naon ngewa naon ka aing berarti tina mimiti penting ayeuna aing putus hubungan jeung saria sayang ulah ai kuring dianggap sobat anu dalib dianggap sobat nu satia ka aing ayeuna aing asa diwiwirang ku sia pokoknya penting ieu sinden penari kabeh putus hubungan jeung aing
calon balik sia gila-gila kain juga nu maru wae si teh ya lamun jadi jelema kudu jadi sobat setia teh tembongkeun sobat kasatianeuna contoh ya di dewek tas dahar aya remeh dina pipi ya Kang eta remeh dina pipi Kang elingkeun lamun dulur keur boga kelemahan sote lamun aya remeh Balbah remeh mah nya. hampura pirasa kitu. Hampura dupeh hampura bunang dipenta. Der aing dibilang di depan umum di hareup pendunungan aing. Eueuh hampura eueuh. No way. Hampura pirasa kitu. Saha nusok mencret Astra jingga lan saha nusok mencret nusok mencret masinen kan. Nah tadi mada lain sinen saha nusok nyiihan saha nusok nyiihan tukang ngendang sok nyiihan mah eueuh di wae ye aduh hampura wae ah aduh saha anu budug ternyebut budug abdi teu rumasya besok kang ditambahan we hayu we nu goreng kabikeun ka abdi abong kena abdi jalma leutik jangan suka mengada-ada hiduplah seadanya. Astra jingga sujudun abdi kan lain tina soal ucapan maneh kaula pangna megati satengahing jalan tapi masalahna kaula teh satuju sampean hajat ka jonggring salaka kasawarga maniloka nah geus teu nempo ka kaula deuk dikamanakeun beungeut Arjuna geus teu dipandang ku sampean ngomong lagi cing wae aduh nakal cecengiran bari jeung ucrat-acrat jun kumaha bieu teh maneh geus teu nempo sabelah mata dikamanakeun beungeut Arjuna kan dina pasoalan dieu mah gancing percanten abdi moal bade mawa-mawi ka salira panginten aya beungeut anggan mah anggar we naplok di dinya ulang ajar kawas jeung budak leutik kawas nu gelo wae maneh nyarita sakali kaula mere katangtuan supaya siget bae ka maneh menta supaya bolaikeun deuk hanjat ka sawarga maniloka bulan bolaikeun ulah tulus hanjat ka sawarga maniloka rupina kumaha sumun rupina kumaha sajingga rupina moal biasa kan sakali deui bolaikeun hanjat ka sawarga maniloka maneh teh geus kurang barang lahar naha kurang seueuh barang dahar di amarta naha sampean kurang pageuh sandangna jeung panganna kan sanes dina perkawis jaga menawi abdi teh panjat ka sawarga teh nang abdi mah bade naroskeun hak abdi sabab lamun anak lamun hiji jelema teh nyaah ka kolotna eta bakal jadi jalma nu doraka hartosna di mana kolot abdi kedah uningan naon bae paninggalan kolot lain deuk salakah nanging bade di rumah di Pulasara halus kironya ieu bade di Pulasara lain padang pasir dipiri ku gending Jowo iya ngalawan maneh ka kaula Astra jingga sakali ngalawan ngahangkal teu panut ka Arjuna apal meureun syun manawi upami abdi keukeuh maksa hanjat ka sawarga maniloka syun tan wane maneh bakal diporogot di banda tukang diasupkan kana hisbaring lawang hideung bakal diponcara ku kaula kan pangapunten
hapunten di dieu hak abdi bela diri, hak abdi nangtukeun nasib abdi. Hapunten palabadi abdi bade bela diri, jadi maneh dek ngalawan ka kaula sanes ngalawan. Nah mertahankeun tujuan abdi kula ngajar ebet Arjuna asta jingga dijamak diseret dipuntang banting sapadana ulang ajar bedegong maneh asa bangsa ulang aja udah pangkelan maneh modar sok dibere waktu keur mikir ku kaula hing 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 aduh dereken bola poli wae dewekon aduh lain gitu cubat cunger gos ai kana ceuli mah kitu pugu cubret kana pipilis panon curut cai panon aduh gue kacimacaan ai astagfirullahaladzim bapak semar ya anak bukan cita-cita bapak buah siapanya ya anak bukan kahayu aduh kawas bacurnya jagungnya wah 7 kali nggak seliwatan hah kudu 7 kali mah pan lamun ngabelukuk gae 3 kali mah can karasana naon pemanasan 7 kali komo liwat 7 kali kali cuma ledeh pan ya juragan Arjuna kagok berontok kapalang belang senadyan kowe saktitik jaya ingran atus bojana kulit ganti sumakandangnya dewa iya iki asal jika sing bakal rawat di marang awakmu nah dipiri ku Jawa kakari video ingsun sing bakal rawat di marang awakmu hayo iya Arjuna ayo ngajar asra jinga nyaan wang kelang nyaan pedagang hayah bangsat laden ieu kaula Arjuna bang yang dewek pasang pelebadi mah kudu pasang embe-embe meureun nya hah kuda-kuda mah bacur dewek mah neangan beda jeung bacur make kuda-kuda aing make embe-embe ya wit
Yup. Yup. Wah. Wah. Bangsatmu astaga. Nyaan ngalawana wani kakuacong loba carios gana upami leres-leres agan keheul mangga sok ngasaan baraya tampanan Regrog maneh cepot shit yap weh yap wish weh yap bina-bina teuing bangsat astagfirullah licik sampean iya hoit ye dek naon maneh aduhnya disiku deweku ninggang kana cungcurung cungcurungan kana hulu angeun kana iga burung ya oh ya sia merjuno sok merjuno naon deui sok kepalang dik mah iya aduh Allahu Akbar a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sirakim temilu aduh karunya teuing euy keur ngeunaheun we garaplehan meureun ditu oh sirakim aduh tararepung jeung arwahi jeung almarhum ta al mukarrom ulang ngajar sadak iya yep iya wait iya kepala main si bocil magelo modar sok iya wait iya wait ayo sok abong kena kau lagi diajar main pok teh ti manehna yakin kacawil ban-ban kawirangan kadong-dong rasane kapias palembah dieu kaula kawur ku pawongan eleh tanaga tampanan reka ti kaula masa kaula eleh tanaga tapi tampanan ieu pedama nu bakal ngawut-ngawut ieu pusaka sarta kaula
nu bakal ngawut-ngawut karena warugamu astajinga ya tampanan binatang aparat ewetna Dipati Arjuna nyambut pusaka Sarohana maksud dibadat dilempatkan karena waruga astaga tampanan kurang ajaran katibanan pusaka kaula mampu modal sampean asranya hebat tukang kendang kolot-kolot ya gegeran Sarawa dibeli gimana bijaksana tadi apalagi nggak baso di dia soto beli dari soto naon oh saha tukang jenglong Bang Kalim kajian kolotnya padu hirup buset astagfirullahaladzim Aladem astagfirullah ilaha illallah husumat wih itu ngegebur pusaka cik belah kaler awas hati-hati kan katenyo di baros keneh woi tuh kaler teh belah di itu dek menjema eling situ wetan o cecek sia Walah itu ngagebur walah masalah itu juragan Dipati Arjuna itu ngebat pusaka Sarotama waduh Sarotama mampir heula di Cihirup nah di Cihirup sugan aya rangda di Cihirup naon aja Cirenggang walah bunga naon waduh seleber eta kaliwat ka Cikosal Kidul pusaka teh kaliwat oi waduh si horeng di dinya aya rangda deui bae rangda anakan opat lawan sahana encum aduh eta gegeran Seven Krayer 7 lajer aduh ampun deui Cep Dimong rangda anakan opat meuli ari seuri teh geunah teh meuli bersih huntuna hah huntuna bersih eueuh kari gugusina wae aduh jebleh jeba ngada ngajelewer dari tapak supahna gurut nyisik al-adib astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim walabdolin Aliul Adim disingkat we ayat kursi gitu hah ayat meja nah ai nana kidung remek tayang mangit ayo luput tayang belai
putaing lilara kabejen setan tempurun panulungan tananawani maring ingsun mami guna dudak pansamya sirna sakehing amapan samya mirudayu samya miruda walajati pandulune sakeking lalare pansamya bali sakehing braja luput karya kabukti banding wesi sakehing wisatawa satu galak tutut kayu ahing tanah sangara soing landap guaning wala make miring yang pakai pengimut kuil pangu pakai waraksa kalera najan naraja menyang segerasan kemahan rahayu kabeh amin ya robbal alamin mugi Gusti eta mugi Gusti nang payung gede adondo kayas air solentang begitu lawas kaidah sok dibelah suka-suka teh nah jadi ruksak iya kidung itu kabina-bina tuh uset ilah elo eta pusaka bagi deket pusaka deket itu alah oh bismillahirrahmanirrahim asihan aing bismillahirrahmanirrahim nah kalah make asihan wae mut putih apa sih apa jadi gebong tunduk taluk stop bisa di stop urun Ayo motor main di stop teh ieu mah. dewek hebat heuh puting ieu wah pokoknya dewek puting ieu keur boga lalakon cepot stop malik itu yeah itu malik ke dia tuh baca bismillah wahai sarotama biasanya kiai masuk nyebut wahai orang-orang yang beriman ho ieu mah dang hareupan pusaka wahai sarotama janganlah engkau menyembelih anakmu tapi sembelihlah oh pan bapak kiai sok itu geuning keur eta usum kurban wahai orang-orang yang beriman janganlah engkau menyembelih anakmu tapi sembelihlah hewanmu dan janganlah engkau menyembelih hewanmu tapi sembelihlah nafsu hewani yang ada pada dirimu jadi nafsu hewanan ukur dipunci teh sekalipun engkau menyembelih unta 100 kambing 1000 ketika engkau tidak menyembelih nafsu hewani yang ada pada dirimu maka sia-sialah hidupmu mubazir. Kenapa demikian? Karena nafsu hewani, nafsu sato yang suka mengganggu keimananmu. Bisa dewek 3 kiai ho. Lamun di Kuningan mah baratnya 7 juta itu.
batur aya pun Adi dalang Anton sarua guguruna ti pada suka pagaweanana eta tukang dakwah dakwahna teh maka wayangna cepot matak manehna nyeun judul Ustad Cepot pagih jeung dewek aduh cenah punten cenah ini geus keun wae penting mah urang manggung lah menang duit cek dewek teh gitu keun wae sami-sami usaha sami-sami ngeun siar dakwah Islamna nya penting mah eta urang teh sanajan gaduh sasieur katakanlah jika itu menyangkut kebenaran demi edukasi nalar dan norma-norma kehidupan manusia oke edukasi itu pendidikan situ dulu jangan pan kitu saur Kanjeng Nabi ge dakwah lah walaupun satu ayat engkau karena di depan masyarakat kita wajib menegakkan keadilan dan kebenaran amin amin Allahumma amin wahai sarotama ku tahu engkau pusaka yang wacis ku tahu engkau pusaka yang jujur ku tahu engkau pusaka yang adil ku tahu engkau pusaka yang terbuka ku tahu engkau tahu kepadaku sarotama siapapun dari manapun asalmu kembalilah engkau ke asalmu janganlah engkau ngaberung nafsu ngaberung tinggal gugudug setiap hayu we pugu-pugu boga salaki di wadak we hayu ulah teteh bahasa Indonesia naon mengumbar nafsu seteh janganlah engkau suka mengumbar nafsu hentikanlah amarahmu hentikanlah nafsumu terutama janganlah engkau mengumbar nafsu syahwatmu dati dinya segala kejahatan teh mimiti nama aya jelma korupsi aya naon teh eueuh deui neangan jeung para jeung nu ngora teh daek gondokna ge heueuh mun teu kitu karasa ku aing pang jahajatna tapi eueuh deui pang jahajatna awewe macak di dia awewe disebut ge racun dunya teu hayang aing ka awewe sok si aing boga nu ngora dibawa ka pasar melong we nyileukeun tukang baso kan kasinggung dewek berarti awewe teh hayangan baso geus baso buku teh sabaraha duitnya aya toko mah aya ka toko mas mong muni melong we ka tukang ka toko mas atuh dewek duit di mana gablek naon henteu kabogo hayangan kongkoro hanya kamu jing ilahi rohu somai kusti atuh aing teh timimiti harita dewek teh eureun bobogohan teh sep nyaon awewe maracun dunya semenjak loba lalaki nu korupsi teh tidak kuat menjaga iman di sini manusia digoda dicoba diuji tentang keimanan sejauh mana imanmu sejauh mana nafsu syahwatmu beda deui jeung para nabi para aulia para ustad naon tapi aya benerna iman kuat tapi imron teu kuat ya sarotama kau kembalilah ke asalmu silahkan pulang ke asalmu nah maka gitu oh dadah menurang dadah ya halo see you next time bye bye kapan lagi kita ketemu lagi hebat euy pentingnya cepot hebat heuh aduh ampun ieu neng ramah lalu
iya main kawinan diimporna di daerah Indramayu jadi pusat daya di papan-papan kabarak waya ibu bapak abdi mesra badan mangara usan aja numang abdi mau marambatan mode geger gagal jampalok dasar nu gelo sugan tepae wining masih gegeren dengan hahaleangan kulang ajar asadi sarotama mulang ka asal nyata dipakai ulang ajar geus eueuh gunana ieu sarotama cembong ku dewek amokna juragan dipaci eta syarat mah dibubut-bubutkeun ditajong di bedah emosina kaciri pisan det am jadi kitu ditajong ditejeh eta syarat mah karunya Arjuna buset naon cenah eta bawa mawa surat cinta heuh nah balik deui pusaka teh masalah pegang si Andi sama aya kulin cah pusaka astagfirullahaladzim Sep lain pusaka teh ku bager-bager ting euy apalun kana pangebeuki dewek apakah senang mawa oleh-oleh euy mong adim gaya ku ngarti pusaka aduh karunyaun ka dalang heuy mangkaning dipasiana jarum super tadi apalun kaboge dewek mah sampurna mail aduh mangkani sampurna milih kali 3 bacang mong ayeuna karek tabuh sabaraha Sep Jam 2. hah tabuh 2 sajam deui beakeun moal mahi euy lah kumaha ieu padista lah aduh ampun teuing dan kumaha saha anu ridho nya kitu teh we aduh geus lah yang ngaliakeun nuhun pesakan kitu tampanan aspal astagfirullahaladzim bener-bener ya dunungannya tega tegelna Sep astra jingga abdi kan naon ieu kermisun naon kermis keris kurang ajar sumun eta keur naon eta mah kumaha digunakeun we ku agan bade dibuat ngalapare tiasa atuh bade kangge mesek ngeuretan buah tiasa keun ulang ajar ipis prajine mente jampene kurang wejangan pujanggane kurang poso nyenen kemise
sudu kena rampunganmu parat marang walikatmu mampus hawamu asanya. Oh jadi ieu pasopati teh kangge kaabdikeun nya maneh bakal ditugel janggalna bakal dipodaran ku kaula. Adi bapak semar syafaatna nanaonan maneh hayang kiih sun kiih dalamun aya mah ku kaula dibere teu hayang unceunna hayang kiih oh tajam kiih ulah ngajar tampanan sok mangga tegalara maneh asranya tegalara silokane tegalara ilang pati sawarga guna we ayu papatan pada berlayar bisa nyarita sampean naon maksudna dikadarkeun abdi kudu maot abdi bakal pisah sareng opat sifat anu ngancik di naraga abdi kahiji panon jeung awasna irung jeung napasna baham jeung ucapna cepil jeung dangunna rasa jeung paehna kan mangga ai hartina sawarga guna we ayu sawarga teh kanikmat dan ai guna bapak ayu inu naon maksudna rumasa abdi teh teu hayang gelar ka alam dunya rumasa indung bapak abdi ge teu niat nyieun abdi kan tapi naon eta teh hasil tina kanikmatan indung jeung bapak abdi melung ti indung merecet bijil abdi ieu wujudna jadi maneh pasrah ka kaula sanes pasrah ka agan tapi abdi pasrah ka nu ngayakeun agan sareng abdi saha nu maha kawasa ulah ngajar binatang tampanan pinasti keur sayang dong mampara asa jingga disuduk ku pasopati kagonjrang waruhana pasrah mangga kan mangga iya Hebat anaknya. kabawakeun ngigel nanaonan maneh aga nanaonan nah mending pemaneh ngigel jadi kaula hayang ngigel gegeran gitu geraheun atuh cepot waduk dewek euy tak kitu eta Arjuna buat kabawakeun kitu Sep naon cing sababna naon Sep naon sababna Arjuna kabawakeun kikituan hei nanya dewek Ing katepaan lain teh lain lagi kabitaeun hayang duit teh heuna mah jadi tak kitu kaula coba hayang ngasan ti tukang sok ti panggerbang ulang ajar iya edan mecus bari jeung bau bugang hayam pulang aja deh kapina-pina teh ieu pasopati geus kapina-pina teh Rajeun hayang menang paneugel teh ngapongohan gede we. Iya. Bina-bina teh ngai mampu teh. Pamali sia jemaat Kaliwon masih. Matak ampong. Ya. Udu bilah udu itu jika si cepot Kang Dewala Aduh
nyak gening si cepot itu aka ulang si dawala jang aka Dewala Aka Dewala Aka Dewala hadiahnya bina-bina teuing aten culur nyarekeun anak taun teh teh aing nu diteunggelan mah ku bapa sia teh nanaonan kitu naon maksudna ieu teh ha monyong sia teh nanaonan sia teh ya sia anu init malah bapak geus ngadenge beja sia hayang hajat ka sawarga Manilo ka bapak teh koceak dengek cuet teh jepet teh aing nu panas nama kana ceuli nanaonan cepot si dawala kuat katelengos ka aing Fokus ke yang ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim adim ya Allah nyong cing eling sia teh cing kalipak maneh ha nanaonan kitu peta nah jaga wirang kolot ha ya lain bae kolot kuring nu jadi dulurna kabeh jadi walirang teu keling moal Bahasa eta mah kitu tah. Beda ieu batur si sono. aing tiba heula apal meureun sia ka aing teh si dawala ka aing kadulur kula nyebut sia teu naon palabadia aing moal ngargaan sia lanceuk aing aing hirupna jelema nekat aing sakali ketemu jeung sia naon ieu gareng naon sia teh naon ieu waduh astagfirullahaladzim tobatil harus reng jeung eling si teh dulu kolot lanceuk mah sia aing ngawa urusan lanceuk putus pokona ieu lulus ya aduh lulus waduh lulus oker lulus ya oker aduh oke lah dibersihan heula bersihan ieu duh Gusti eta si gareng si cepot kuat ka kitu sia sok sia aratul sia aduh alah aratul aduh astagfirullahaladzim yang aduh ieu aratul kumaha ieu ulah dikiekeun ka aduh ampun aduh ampun cager aduh yang tibatan dibere aratul kieu mah mending dahar jeung uyah aduh lulus aduh ampun ka ampun sok sia jang hidup talu ka dewek dek milu nyaluyuannya tujuan kena kahayang dewek cager sia ampun udah pilah ka ampun ka bener sih ampun tobrat dek milu berjuang dengan dewek aduh inyong pan bantu ikon berjuang ka sia malu kebantu karena perjuangan kade ulah berjewang tapi berjuang sok cager sia utuh pilah hebat ka boga ilmu santet itu di mana guguruna ka di gagah baca ti lain ilmu santet dek mah geuning buktine sacidum metu saujaring kang nyata lain saucap saujar
sagerentes dina manah laksana daya dalang kulantaran kaluarna tina baham dalang sohor sacidu metu saucap kanyata ulah sacidu metu saujaring kang nyata pancok aya deui dalang libut kebo mulih pakandangan muncang labuh kapuhu ya jadi lempat teh anu bener kebo mulih pakandangan muncang labuh kapuhu naon maksudna lamun caang teh jelma moal bakal bisa balik ke asalna lamun ilmuna poek itu teh cing bener atuh kebomulih pakandangan asal tidinya kadinya nya urang contohkeun dina kalakuan hirup di alam dunya kade euy eta sing jaga manuk sewang-sewangan coba kadang-kadang nu mawa cilaka teh mimitina tina manuk bising eta manuk teu bisa asup deui kana kandang sorangan lamun manuk geus asup kana kandang nulian tangtu hah teuing manuk sii teuing manuk naon teh panjang buntutna manuk naon teh manuk cucakrowo kade eta manuk cucakrowona dijaga bisi asup kana kandang nu lain-lain nya kebemulih pakandangan muncaang tah jadi jelma hirup pulang ke asal teh lamun kalakuanana sae anu awon mah biheung teuing kana tangkal caringing biheung teuing kana tangkal warudoyong kitunya cacing hararade kalakuan anu koneng oge hayang dicangkelkeun sabab geus nilai ieu kuring leuleus kieu barang kuring geus teu mampu geus daya fungsina lemes wae leuleus wae aduh si munyo gercag rawas waras hebatnya pisaan si pekek gitu sok yuk ngebantu karena perjuangan dewek salamet tapi sekali-kali wangkelang tina kahayang dewek cilaka sok geus urang milu jadi anak buahna lah orang ge damaran kudu henteu mah kumaha atuh orang ge milu jadi anak buahna memang eleh tanaga jeung eleh siasat wayahna aya deui kaula bakal minta bantuan ka kaponakan kaula ulang ngajar asadina sok Arjuna deuk naon deui kana ditunggu hayu deui itu kaya nanaya Arjuna anu ngaraos kacawil ban-ban kawiwirangan ngakajat aya sanes ieu Arjuna bakal menang saraya minta bantuan nyaeta kalulah tamtama satria pringgendani Gatut Kaca gesan yang kalah Astra Jingga Arjuna waspada kumargi Gatut Kaca ngagaduan ajian sabda pangrung sabda pangucap pangrang dandanguan sanajan aya di mega awang-awang kahalang ku gunung lapis pitu kadang ku Gatut Kaca nampi pangangkirna ingkang Rama paman Dipati Arjuna Gatut Kaca getap mudun saking gegana panindakipun Gatut Kaca kadia papag solontongan haladrian
Gatot Kaca kaponakan paman Yaprenea heula Raden dawuh papidudang rumo babang tiba. Sinatri nya gagah kencana lima kali rumingkan di bumi alam, di bumi alam karena ukur wayangan ragata yang pengawasa nafsu tak kabur badan anu ketempuhan lamun kesasar nyampah cilaka pada sorangan Sinatri kana tapi batok kana lingat ka Gusti Sinatri dana laga benteng bebi tengah tanang ludang teringrang berjuang di medan perang ngayonan musuh nu curang tenang ludang tering berjuang di medan perang ngayonan musuh nu curang jadu mundur pantang mangga urang sasar majeng kasih kagungan seni kagungan seni keturunan warisan warisan terhunura seni keturunan warisan terhunura warisan perwira bagian mana Sinatri anu sadati batok kana lingat ka Gusti tenang ludang teringrang berjuang di medan perang.
nu satu